pakepoh waktosna midangkeun carita nu katunda kamari naraskeun si Rawing Kiwari. Tapi harita si Rawing geus metakeun jurus pancerasa sarining geni digabungkeun jeung jurus pancerasa sarining bayu bagian tina ilmu silat pancatunggal. Moka hajirimna jadi teu beda ti kalangkang sedangkeun sapasang leungeunna nebarkeun hawa panas anu tembus kana kulit jeung daging. Dina hiji kasempetan anu hade mangsa si Rawing mampu nyingkahan panarajang lawan dina celah lolongkrang kosong nu memang di luar dugaan Sujali. Tonjokan si Rawing nu leungeun katuhuna ngagedor kana dadana Sujali. Wadah bangkiung daligdeug Sujali ngagero bari burial buncelik nahan kanyeri. Subala jadi beki muntab amarahna gancang harita nyusul tepus ku panarajang susulan karep hayang males ka si Rawing nu geus bisa ngasupkeun panarajangna kanu jadi adina. Kipas jelak cung. Si Rawing nyaho-nyaho geus aya di gigireun belah kencana Subala, leungeun si Rawing meta ngahantem pueuh ceuli lawan nu belah kenca. Hiu jebrod. Waduh. Solontod bangkiung. Meh we Subala harita rubuhnya ngigir, lamun teu buru-buru ngajaga kaseimbangan badana. Alah, meniting solontod gitu geningan. Alah, bet manya aya jagoan gitu lur. Sok maju di kenya, cekuring oge kade. Lamun nyekelan bedog kudu bari jeung wani metakeunana. Subala jeung Sujali geus teu bisa ngaladenan deui caritaan-caritaan si Rawing. Duanana bener-bener hatena kebek ku kakaget ilmu silat manehna dua anu kawilang pangrasana mah paling onjoy batan jago-jago nu sejena. Tetela ayeuna neunggar cadas. Sabab nu ngaran si Rawing mibanda tahapan ajen pangarti nu jelas susah pikeun bapakanana. Lihat huah. Subala jeung Sujali maju deui bareng ngagunting tangtungan lawan ti belah kenca jeung katuhu. Tapi si Rawing tangtu bae geus aya gatianggalna malah karep si Rawing mah hayang buru-buru ngungkulan nu jadi lawan dina harti lumakuna tarung kudu buru-buru lekasan. Plos. Bareng jeung sabetan-sabetan bedog lawan teu keuna kana sasaran, si Rawing leuwih ti heula ngarahkeun panarajangna ka Sujali. Runtuyan dua kali tenggelan si Rawing kena pisan kana dada jeung iga burung lawan Sujali. Ngageronahan kanyeri tina sungutna malah nyebrut harita. Harita getih sagala rupa dibarengan ku awak anu ngabangkieun ka tukang nyebrot tina sungut. Jebrot bus. Wadah. Daligdeug tolonjong solontod kebut. Sujali rubuh kana lemah. Nyobaan ngoneal hudang tapi karasa dina jerodana nyelak getih nu hayang kaluar. Untung sakitu oge si Rawing teu boga karep pikeun binasa kana jadi lawan. Karasa ku Sujali tapak tenggelan si Rawing meueuh panas nyongkab panas tembus kana dagingna nu asa tutup. Bibir jeung gado Sujali harita baseuh ku getih. Si Rawing ningali kaayaan atawa pancu dina tangtunganana. Ningali kaayaan ka Subala anu katingali harita ngajanteng bari ngemuka kaget. Beki yakin aya nama pikeun dirina yen anu ngaran si Rawing memang jago pilih tanding nu estu lain lawan nu bisa diungkulan ku dirina. Subala ngajanteng bari jeung nyekelan bedogna nyarita jero hatena. Edan. Bener-bener meh teu percaya pikeun diri aing. Anu ngaran si Rawing lain bantrak-bantrakeun pangartina. Waduh. Cilaka lamun kaya kieu mah ye. Aing oge tangtu bakal ngarandapan nasib seperti Sujali adi aing kaya kieu mah. Subala hatena mimiti dieunteupan ku rasa sabil teu percaya diri. Sabab tandang jeung babasena si Rawing teh telah jauh di luar dugaanana. Subalo! Subalo! Kuneon kalakang ngajanteng kitu. Ieu teh keur tarung lur, lain kalakang ngahulang ngamalun kitu, ngamalun ngalamun kitu. Sok pindo dieu. Kumaha arek diteruskeun? Ngayo maju atuh. Subala reup geuneuh rai pias beungeutna. Lain bae nahan getaran amarah ayeuna mah tapi oge rasa kasieun mimiti mangaruhan kana hatena. Sieun rubuh saperti anu karandapan ku baturna jeung dulurna. Kumaya Subalo, tek diteruskeun moal. Atawa eureun bae nepikeun ka dieu. Ngeunahna mah dawayah kieu mah neangan anu seger-seger jeung amis. Nikmat geralur
Untung sombong si Rawing. Dewek can rubah saeleh dulu. Coba-coba orang ngadu jiwa dulu. Dewek penasaran lamun tacan bisa nyebetkeun bedog kana beheung manes ya. Tada ya setan. Huap huap. Huap. Moal beunang lur. Sabab salah nyabetkeunana ngilang ting keluar. Kudu nama diajar deui ngulinkeun bedog teh lur. Subala geus bener-bener asarek bitu dada. Lantaran bakatku amek bedog nalir upawa jadi sababaraha hiji ngurung kana tangtungan badan lawan. Tapi si Rawing memang geus bisa ngukur kana tahapan ajen pangarti lawan. Harita jirimna jojorelatan dina tata gerak jurus pancerasa sarining bayu. Waktu Subala geus rada ngurangan tanaga sabetanana lantaran teu boleh keuna ka tempat kosong. Si Rawing mimiti ngalakukeun gerak panarajang balesan, sapasang leungeun anu nebarkeun hawa panas dina jurus pancerasa sarining geni, bener-bener ngajadikeun Subala kalabakan. Plak! Leungeun katuh Subala nu nyekelan bedog di tepak ku si Rawing. Celeng bedog teh ngaceleng suku si Rawing meta. Cedak! Huap! Kena pisan ngajejek iga burung dituturkeun kedua kali tenggelan kana dada jeung poh ceuli. Plak! Ceblok! Cengkang gebut bete beda ti anu dibantingkeun ku kakuatan anu kacidarosana. Harita Subala rubuh ngajengkang dina luhur lemah. Karep mah hayang buru-buru manea hudang Subala teh, tapi karasa tina jero bibirna nyurungkuy getih nu haneut kene, tanda dirina tatu di jero. Si Rawing geus pancu di dina tangtunganana opat lawan geus nalambur rubuh. Neuteup ka Subala jeung Sujali bari terus nyarita. Hai doh. Kumaha pelemnya, nikmatnya. Tah, lamun geus ting barengkang kitu mangke bisa badami ngobrol nu bener gra. Edun ieu mah yo, rek ngariung badami kudu tarung heula. Kumari si Anteng geus beres kitu. Si Rawing ningali kalebas si Banteng Bulung, katingali harita si Banteng Bulung nying hareupan dua lawan deui anu duaan mah geus namruk rubuh dibanting-bantingkeun. Hoi Teng, manye kapiheulaan ku akang Teng. Ya komandon geus beres yo. Manye masih kena hutet kitu Teng. Gancang bereskeun Teng. Si Rawing harita ngagorowok ka si Banteng Bulung. Si Banteng Bulung ngagerem memang lawan anu dua andi kawilang rada lingas oge jeung pelit ulin silatna. Si Banteng Bulung ngadenge si Rawing geus bisa ngarengsekeun tarungna gancangna keranan tanaga jeung tata gerak ilmu silatna. Teu wudu dua lawanna jadi kadeseh jeung galagapan suku jeung leungeun si Banteng Bulung najong jeung ngetig leungeun katuh lawan anu nyekelan pakarang. Hiup brot buak. Wadah! Dua lawan si Banteng Bulung pating gararo tulang leungeunna asa pararotong bedog dina leungeunna ngaceleng jauhna keranan. Meme sadar kana kaayaan karasa awak aya nu ngangkat ka luhur si Banteng Bulung ngangkat dua lawan ku leungeun kenca jeung katuhu geus di luhur terus awakna diadukeun ku si Banteng Bulung. Ya, darmodnya. Wah, kebut. Waduh, ampun. Ngagro panjang harita nusa terus nating kulahek sirah nanti arusik deui. Si Banteng Bulung nyusutan kesang dina beungeut narik napas panjang. Ngareret ka si Rawing terus seuri bari nyarita. Ngurang oge nganggeus meres ka ngawing-ngawing. Wah, najan ngopatan naping teu bener-bener jago euy. Ngentengene lawanna ka ngawing-ngawing. Alah, bener kitu Teng. Keun lah sinating kulahek heula leureuh kenya. Ngan anu bieu mah bae basa beda deui ngagebotna Teng. Bu aya tulang nu potong eta mah Teng. Wah, Mai ka ngawing-ngawing nyuman jalamangan nung itu mah mudu diwara Kang. Ngurang ajar wani-wani ngalawan Kang Wing. Mamakannya mah meres ngamun kieu mah. Meres. Nya bener Teng. Aduh, meres Teng. Sok adinya untari. Lain kalakan yang ngirbari aja ngurungkut gitu atuh. Ya Kang Rawing ya pahlawannya geus beres ngalaksanakeun pancen bager geulis. Kabogo akang.
Si Rawing harita ngagupayan ka Untari sangka nyamperkeun ka manehna. Ari Untari memang masih keneh kasih marewas kareurenakeun. Heuda puguh teu nyangka upama si Rawing nying hareupan opat lawan bakal aya di pihak nu unggul. Sokomo geus pada nyaho yen Subala jeung Sujali teh jago sakemaran anu dipikagigis ku jago anu sejena. Gancang Untari muru nyamperkeun ka si Rawing. Abi teh nyangki Kang Rawing bakal unggul padahal dihurup keopatan, Kang. Nuhun salamet mah Kang Rawing. Nyakitu atuh da ari sagala rupagen. Ulah sok songong borongongong. Ulah sok bari jeung songong borongongong. Kalaka songong we digedekeun. Aduh. Piraku be atuh da kurarasan makang tenten napak dina jalan anu salah kitu. Manye make kudu eleh kumaha lamun geus kieu nyai. Untari muterkeun paneutupna ka sakur nu geus pada rubuh. Paling akhir ningali kalabah Subala jeung Sujali anu kerting puringis bari hargu nganahan ka nyeri. Duka tuh Kang. Abdi teh terang nyangakeun we eta mah kumaha saena kumaha Kang Rawing abdi mah. Untari bangun anu bingungeun geus ningali kitu mah. His. Betepeur ge atuh becalah kabalik deui ka Akang. Kumaha geus kieu ya Teng yo. Si Rawing ngaredet ka si Banteng Wulung nu geus deukeut aya di dinya. Nya, namun geus kitu mah urang nyarita be ka manehna. Ngabehanana ka ngawing-ngawing. Ngamun nyoba-nyoba deui ganggu ka Nyai Nguntari, ngengke ku urang bakal dimaehan. Ngitu be. Ngaricek nguing mah ka ngawing-ngawing. Bener ngenteu Nyai Nguntari? Nya, bener. Ngungek nga Akang atunya. Untari seri leutik kasih Banteng Wulung bari ngawalon nalaunan. Teu langkung eta mah. Nyangakeun kumaha saena wae. Margi abi bingung tos kieu kada kumaha. Kitu ari pangimut abi mah. Mangga nyangakeun. Aduh, nyeri ka nguing ka ngawing-ngawing. Nguntari ngesepeun meureunnan ka nguing-nguing ka ngawing-ngawing. Aduh, Nguntari resepeun meureun ka nguing ka ngawing-ngawing. Nada ngakanganteng oge ngasep ngatu Nyai Nguntari. Cicing heula Teng. Tang wakajeng ngalayu heula segala rupa yo. Acan beres urusan teh. Lantaran Untari masrakeun ka urang. Kapaksaina urang anu kudu mere perhatian si Subala jeung Sujali. Waduh, bener gitu ka ngawing-ngawing. Bener gitu ka ngawing-ngawing. Beja-beja bengayon na ngamun ngabehanan na masih kening manasaran. Ngayon neruskan doing gelut nang itu. Sok ngurang oge masih kening ayang narung lah. Ayo, ayo namanya jeung Akang. Urang nyamperkeun ka Subala jeung Sujali. Urang omonganan ku Akang ngarah jadi perhatian keur mereneheunna. Untari dicekelan leungeunna leumpang ngarendeng jeung si Rawing. Terus nyamperkeun ka Subala anu eukeureng hargungan bari masih keneh tacan bisa ngoneal hudang. Nya kitu di Sujali adi kemarna anu memang teh jauh ti Subala rubuhna teh. Si Rawing ngabagi paneteupna ka Subala jeung Sujali teu lila terus muka caritanana. Tah, kubala mun geus kieu ya Subala. Oke Sujaloy. Nah masih kene boga karep pikeun ganggu ka Untari. Sedengkeun kuring jeung Untari teh moal liladi bakal kiwin ye sarta kuring cicing di dieu.
Lamun tetela arek ganggu ka kuring ngandung harti. Hanya kapaksa we nita si banteng bulung dulur kuring sangkan diparotong-potong ke lengan jeung sukuna. Daek hirup bari lengan jeung suku parotong teu bisa dipake. Pikir teh mah pikir beta mah. Ki kumaha ye Subala oge Sujali. Sujali ngareret ka Subala lanceuk sakembaranana. Sigana teh manehna mah geus teu bisa atawa wanian ngomong, sedengkeun Subala katingali parobahan beungeutna oge ayeuna mah. Nu tadina garang jeung galak teh bener-bener jadi sieuneun ku si Rawing. Ampun we Rawing kuring teh. Ulah nepikeun ka dipotong-potongkeun ku si banteng wulung. Aduh. Sasangkleng katingalina teh. Aduh. Nyumatek sasangkleng eta teh ku kuring geus dibejaan ulah nepikeun ka binasa kan jadi lawan. Lamun diantepkeun mah beak ta ceuli jeung bujur teh dicetrokan ku si banteng wulung mah. Daek bujur disogot ku si banteng. Sing karunya we ulah nepikeun ka kitu Rawing. Kula ampun, kula teh bener-bener moal wani-wani deui ganggu ka Untari. Ampun. Bener yo, ampun teh ampunnyaan yo. Kada yo ulah sapeda dihareupeun kuring yo, ulah coba-coba yo nipeng yo. Sabab engke bakal kanyahoan bogo kuring bakal tumetep cicing di dieu jeung Nyi Untari. Nya jadi salakina. Si Rawing ngahaja nyarita kitu sangkan Subala jeung anu sejena moal wanian deui daratang ka dinya. Tapi apanin lamun teu salah mah geus boga pamajikan saderek Rawing teh geus kulawargaan cek beja mah. Subala bangun asa aya dina caritaanana. Hanyakeun bagus boga kulawarga ogen atuh ari sukanaeun mah Nyi Untarina ari ridoeun mah. Entong boroning ka karaboga anak sanajan geus boga incul lamun daekeun ambewena ngerik naon. Bener kitu teh. Untari anu menang atau anu memang geus regreg hatena teu ngarasa sieun ayeuna mah ku Subala jeung Sujali sabab gigireunana pancuh nangtung si Rawing nu tadi geus kabandungan kumaha ketak jeung wawasena. Kang Subala oge Kang Sujali, abdi teu miharep kajadian deui tindakan seperti kamari-kamari anu akhirna abdi kapaksa minang saraya ka Kang Rawing nyata kabogohna nu sakedeung ge bakal kawin. Tong asa-asa nyai da memang kitu kanyataanana. Taina abdi rek nalek ka Kang Subala oge Kang Sujali, nah masih kene tetep penasaran hayang ngahak kana raja kaya kolot abdi Kang atawa kumaha. Subala anu tadina garang jeung barangasan ka Untari teh ayeuna mah teh beda ti bueuk menang mabuk kumisna oge tingkulape sigana teh nya kitu di Sujali katut anu sejena. Teu lila Subala nyarita malah bangun anu sieun di ayeuna mah ku Untari teh. Hampura we akang teh nyai, akang teh bener-bener masa salah. Hampura dosa jeung kasalahan akang salila ieu memang geus nyangsara jeung nyiksa ka nyai. Akang geus moal wani-wani ganggu deui ka nyai. Bener ieu mah akang janji, akang sumpah nyai. Untari ngareret ka Sujali nu harita katingali tungkul teu wani tanggah netep ka Untari. Kang Sujali, kumaha ina sikep Kang Sujali? Cobi abdi minta jawaban ti Kang Sujali. Kumaha Kang? Sujali tanggah beungeutna netep ka Untari. Riuk beungeutna malah leuwih alum jeung sieun batan Subala manehna mah komo sigana teh. Kang oge nya kitu nyai sarua we bener akang janji moal wani-wani deui ganggu ka nyai. Hampura Kang hampura kabina-bina hampura moal kumaha wani-wani deui moal nyai. Nyaan moal akang hampura sakali deui Nyi Untari.
Banteng Wulung nu milu ngabandungan sarta ngajanteng nangtung di tukangan si Rawing jeung Untari milu nyarita. Ngeneh mugun ngoge ngamun ngengges nyieun kasalahan mah ngosok minta ngampura nganu ngosok madahal mah waktu ngernyeun kasalahan mah ngenteng inget-inget nganna dosa ngejeng kasalahanana mudu-mudu nama dipotongkeun bebong na ngarah nyugemak ngatena nyai nya ngurang motong-motongkeun bebong na ku ngakang nyai. Ulah Kang Banteng, abdi masih kene bisa ngahampura ngan lamun tetelanya jalir jangjina sarta cidra sumpahna sarta wani-wani ganggu di kajisim abdi wajar eta malamun ditindak ku Kang Banteng tong diberi diampun Kang. Wah ngamun kitu mah ceneon-neon nu mamakeunnya mah ngaringakang ngumaha nyai nganu menting makonnya mah marentah ti Nyai Nguntari mesti ngakang dilaksanakeun. Si Rawing kadenge cumarita deui. Tah, lamun geus kitu mah ayeuna mah gancang taringgalkeun ieu patempatan kuring ayeuna bakal asup ka jero imah ya. Ingetkeun, entong lila-lila di dieu. Sabab dulur kuring si Anteng ieu mah lamun masih keneh ningali musuh caricing di dieu, artina eta teh nangtang jadi meurinan dipotong-potongkeun beheung teh. Dipotongkeun beheung teh pikiranin atuh. Nya da keur naon hirup oge atuh ari sirah mulahek kana tak-tak mah. Naon hirup oge atuh sirah mulahek mah. Moal payu meureunan. Bener teu? Sok kuring dibere waktu tah. Ayeuna mah hayu we urang ka jero imah nyai akang hayang ningali indung nyai. Si Banteng Wulung milu ngarojong caritaan si Rawing. Ngayo, ngarudang sia nyanyi ngabehannyana. Ngamun ngengkeng nguing ngaluar ti jero imah masih kene ngaya, ngentong nyalahkeun nguing ngamun sirahna mindahkeun na bujur. Geus kitu mah si Rawing jeung Untari lempang bareng asup ka jero imah. Si Banteng Wulung oge muru asup ka jero imah, nepikeun kadongko asup ka jero imah na oge da puguh jujul teu asup kana lawang panto. Nyata kana lawang panto imah Untari ayeuna mah anu nungtun leungeun si Rawing dibawa asup ka salah sahiji kamar.